Sallallahu ala Muhammad. Oke bos lah, kita lanjutkan lagi bos. Siang ini bos, pokoknya bos lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, iya gini nggak? Bumina asapi giras orsinil ya. Mampir ah. Sakantenan ngalangkung tas Jumatan ya. Ya anjing minum minuman keras anjing kuat anjing. Ah biasanya di kandang si asapi giras mah. Kemudian we sing aya di kandang asapi giras mah. Maka mana-mana dak jiga nate. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Beak sabotol leuwih goblok ah. Mantap pisan bos anjing. Berapa alkohol bos. Anjing. Minuman keras Ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bos. Naon sigejul anjing? Naon anjing? Sigejul. Mana? Tuh anjing. Si gejul enak gejul sate goblok. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon asapi? Aya naon gejul sia teh kadeulana keur naon sia teh anjing goblok setan. Kadeulana keur naon tah aing. Bos aing baik bos ah. Ih, sia rekam mana goblok? Sigejul anjing mau Geus balik. kumaha aing ku bang si gejul ieu sia teh monyet anjing. Aing ah. Sigejul mau balik anjing si ustad Ieu mah. ngajedog baturan aing keur nanggung-nanggung sia teh goblok setan. Ye kagok. Astagfirullahaladzim, batur Jumatan, yang mengandung ngarinu mabok-mabokan. Goblok Tekain atuh asapi, insap, tos sepuh asapi teh. Awon katinggalna. Nyontohan teu leres eta teh kanu murang kali, kanu sanes, kanu generasi anak muda, lain mah picontohun anu sae asapi. Teu kenging kitu atuh asapi. Gandeng sia teh gejul tong ceramah di kandang sapi anjing sia teh ceramah mah ka ditu mantau ka ditu monyet. Goblok si gejul anjing edan. Ceramah mah di mana wae asapi, ya mah sekedar ngemutan, ngelingan asapi giras. Asapi giras teh kan istilahna tos sepuh, tos kolot. Naon anu dipilarian atuh ibadah anu leres gitu kilang bara, sodako, amal jariah gitu ngabantu kanu susah, nalang kanu butuh. Kilang bara asapi kan seur artos na asapi mah. Gandeng sia teh gejul masih ceramah kene wae anjing edan sia teh monyet. Sebenarnya sia rek naon monyet? Goblok gejul. Ngaganggu wae aing keur happy sia teh. Ngacaprak wae sia teh gejul anjing edan setan goblok. Astagfirullahaladzim. Abi teh tos Jumatan. Istilahna henteu sengaja ngalangkungan bumina asapi. Sakantenan we abi bade silaturahmi. Terus gandeng anjing gejul ieu karak beak sabotol ieu setengah botol ieu anjing minum ieu anjing minum goblok setan. Mun mangga we nyalira abdi mah tara biasa. Sok mangga abdi mah sanes nampik rezeki. Maksudna abdi mah sanes nganesahatan. Nya karunya ka asapi giras. Ai murang kali mah opatanana di pesantrenkeun sadayana, ari tingkah lakuana mabok-mabokan, minuman keras eta ngarusak kesehatan aa. Teu kenging aa, awon nyontohan teu leres ka anak muda aa. Ari murang kali mah di pesantrenkeun ayana teleres pan ate tos sepuh bade naon anu dicandak engke lamun teu aya umur aa si anjing gejul sia mangandung mamataan ka ditu goblok setan monyet. Kan itu mantok anjing sia teh kan itu goblok. nyantos satu asapinya ari momenan teu pas mah Goblok, waktu anu sanes istilahna nya teu momenan teu pas lah abi bade pamitan we nya terus lah assalamualaikum dasar anjing gejul aing jadina teh si monyet pajar jadina mantok goblok gara-gara si gejul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu nyeramahan wae aing keur happy anjing keur ngeunah-ngeunah nginum karak beak sabotol anjing jadi nate aing teu mood anjing teh goblok jadi sorangan aing kumaha ieu lah. Sallallahu ala Muhammad.